Waduh, pedoknya peting-peting bari hujan ngaledot bubur kacang hijau dicampuran ku canil. Waduh, mantapnya bro. Nah, welcome barudak di kegiatan sapa poe mamang deui barudak. Jadi mamang teh burit-burit ya balik gawe hoream cek mamang teh arek olah teh cek mamang teh cek mamang teh inget karena ieu boga kacang hijau cek mamang teh urang eksekusi lah urang jieun bubur kacang hijau barudak. Tah ayeuna teh mamang teh cus langsung ngagodog ieu kacang hijona secukupnya we da jang soranganeun ieu atuh da teu bareurekeun batur mah di dieu mah euy teh nu araramis kieu mah kalau diamiskeun mah lamun digurihkeun keur dararaekeun teh urang luar nagreg mah ari di dieu da mamang da teresep atuh da digurihkeun digurihkeun di jang dahar mah kitu jang batur sanggung mah teu beuki mamang mah da cing teh teu biasa mamang mah dibiasana ge di kieu da cing teh di lemur mah cik nyaritakeun ke nya ka urang luar nagreg teh sok digulaan nah imanehna mah teh barareukeun teh barudak bisa urang nyarahong mah teh kana kolak teh araranehkeun kala karusan rasin ngasieun kitu ninganan kos eta kos eme beger gitu dibere kolak tes teh barudak teh bisa ngarep mata di dieu teh mamang teh geus nyieun caniana tah langsung ku mamang teh digejeburkeun asa kitu enclo teh apa mamang teh sebenarnya mah teu pati apa ngan ieu teh hayang inget nyieun sakadaek tadi dieu teh ku mamang teh ditamahan jahe barudak ame aya rada haneut-haneutan keur tiris kieu mah ngeunah bawang teh yeuh aya haneut-haneutan barudak di dieu teh langsung digoe-goe tuh geus rada asak di dieu teh barudak tadi dieu teh ku mamang cus langsung ditamahan daun panan meh naon cenah mang ame seungit atuh barudak jadi aya seungit aya haneut pokona mah ledom pokona mah geus kitu mah tah di dieu teh ku mamang teh ditamahan naon cing santan ameh leuwih gurih biasaan ledom cuma itu geus asak mantap tanggeus kieu mah pokona mah geus arek sakeureung tah geus tinggal mareuman geus asak di dieu teh barudak langsung cus ku mamang teh di wadahan arek diledot cek mamang teh mamang geus teu kuat tah di dieu teh mamang teh langsung we tuh da geus asak geus tiis langsung dibelewekeun mantap cek mamang teh ledom nyoh pokoknya ledom pisan pokona mah barudak di dieu mamang teh arek ngalanjutkeun ngadaharan heula ieu bubur kacang hijona barudak tah bangunna teh video mamang nikakeun dieu heula. Hatur nuhun kanu geus nonton tikakeun beres barudaknya tong poho di follow di komen di like di share nya barudak kanu resep kana video mamang hatur nuhun goodbye.